Duh, aing mah kamana neangan dulur tehnya. Bapak ninggalkan warisan titah dibagi dua. Ojeng dulur anu ti pamajikan anu kadua. Sedangkan orang can pernah panggih. Kamana neangan anaknya? Lieur. Urang ka makam bapak we heula lah, sugan aya petunjuk. Sugan we menang pituduh. Di mana cicingna? Nasib kunaon aing teh kieu teuing dinya nyeri bae ku awewe nu kahiji ninggalkeun aya nu kadua teh kawinan di jeung batur. Aduh cimata eta meuning geus kawas ieu. Munang saembereun mah. Astagfirullahaladzim. Geuning loba makamnya di mana ieu? Aing teu sadar. Aduh. Tapi Allah batur tuh sirik deh. Aduh. Ma bapak. Kieu teuing aing aduh. Makam saha ieu? Geus ngilu sakudung. Aduh. Akhirna nepi oge ka makam bapak teh. Itu saha nu cerik di luhureun makam bapak aing? Buah jurig. Buukna ngarawi gondrong. Tapi piraku aya jurig burang-burang. Buah mah ieu meureun. Pituduh ti bapak aing teh. Semua salah deui ieu mah. Dulur aing ti pamajikan bapak anu kadua. Cikan urang ditanya. Aduh. Dinya nyeri bae. Sabar. Aduh, ieu naon? Naon? Geus naon? Aduh. Banget bah dieu. Aduh. Ayo sabar ya, keun ayo nunggu manggeus. Geus naon? Acannya acan. Acan naon? Aduh. Aing mah tong loba ieu, tong loba pikiran nya. Dan teu mikiran. Nya eta naon atuh nyanyi? Nyaho teu nya. Geus tong nyanyi. Geus ayeuna mah urang erek mere beja nya itu tinu kadua nya ieu teh nya geuning nyaho maneh di balik kasedihan teh pasti aya kabunga nya ya ayeuna mah urang rek mere kabar alus nya ti heula bapak teh mere wasiat nya titah dibagi warisan titah dibagi dua ya. Nah ieu teh warisan teh nya aya lomba aya 4 siki deui nya aing waras teh sedih anu sesa nama geus dipake hajat nya berarti 2 ewang lamun hayam mah beunang ku tetelo kabeh tinggal hiji deui. Kumaha lamun dikeureut wae dibagi dua ya. Terus ditinggal bapak teh loba keneh. Tinggal dibagi dua ke aya mah tanda tangan wae di dieu ya. Sok tanda tangan tah. Yen menang warisan ti bapak dibagi dua. Sok tanda tangan di dinya. Geus nya. Tong sedihnya. Waras ayeuna mah waras. Iya, urang dibagi dua nya. Geus ari kitu nya. Ke urang ka dieu deui
kan bapak mah nungges manggesnya tong dipungkirikan gitunya. Kami kemana neangan Engke tungguan di dieu nya, kurang dibawakeun ka dieu dombana cing tungguan nya. Siap. Syukur kapanggih malam. Ayo nya. Ayo. Dipikir-pikir mah aing kawas nu lieur. Saha jelema tanya datang-datang ngadon mere warisan ke aing. Dulur lain baraya lain. Iya merenya anu disebut milik Tikodim teh. Tikodim tinu kawasa teh teu disangka-sangka.